Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tepang dangurinya sareng sim kuring mangenang beo. Hayu urang ngadongeng deui. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna dina dinten kamari dina jajar si jelug hayam gaib. Wilujeng ngadangukeun prung. Para panonton ge surak ngabobotohan kasih belut anu tetelang geus unggul. Malahan maka tingali aya nu nepikeun ka engklak-engklakan bari keprok segala rupa. Kaasup aki lompet anu jadi pangaping Adipati Suradipraja. Aki lompet teh bunga sabab hayam anu manehna teh anu geus dibikeun ka Adipati Suradipraja geus unggul dina eta patarungan. Hidup belut hidup si belut hebat teh lah pokona mah moal eduana lah belut. Jatang tuwe atuh jang. Si belut mah bakal unggul sabab moal aya nu bisa nandingan. Ka eta si belut jang. Hayam dunungan aki. Nya bisaan lah kumaha ngurus hayam si belut teh nepi ka leueur kitu buluna teh ki lah. Nya ku aki teh dibaluran we. Nya ku cai pangeeuman belut jang. Jadi we leur. Tah kitu. Olah paingan atuh kitu mah nya dikeuman ku cai pangeeuman belut atuh sarua jang belut leur. Nya kudu kitu jang. Tuh tinggal itu. Itu Mang Encos geus naik di kana luhur panggung taeun teh. Alah, aja bener euy. Tuh dekekeun euy. Bener we hari teh Mang Encos teh geus naik na luhur panggung. Pok manehna teh carita. Para wargi sadayana parantos ka saksini kurang sadaya. Rehna si belut kagungan Kangjeng Adipati Suradipraja tetela anu unggul dina ieu patarungan. Ku kituna mangga ayeuna mah urang lajengkeun deui kana patarungan anu salajengna. Nyaeta kagungan Adipati Suryalaga anu nalah si Jalaprang bari mayunan si Gajah kagungan Den Omai. Ceuk nyiarum harita sarua. Atuh sok ayeuna mah urang sami-sami lajan. Prung layaga tabeuh kainya kendangna. Berebet atuh kendang penca teh geus ditepak. Berepet suara torompet manika dengi. Tarik nakar. Adipati Suryalaga geus maju ka pakalangan. Itu deui Den Omai. Atuh derwe si Jalaprang jeung si Gajah teh kiwari geus adu hareupan. Kekak. Si Gajah teh nyampeurkeun ngadeuketan ka si Jalaprang. Anu katinggalina mah tetep tenang we bangun anu teu ngawangun pasangan naon-naon. Lamun cara jago silat mah tetep tenang. Teu riuk-riuk kawas anu rek nyang hareupan musuh. Atuh barang geus deukeut eta si Gajah teh. Manehna muka panarajang hiuk jebrot giabruk jebrot. Bibintih sisiih kitu deui cekereken cakatuhu pilikeun tinggal hujanan awak si Jalaprang. Cek ijiran Den Omai mah si Jalaprang teh moal teu nepi ka ngarubuhnya kalikeun atuh. Malahan bisa-bisa nepikeun ka paehna. Sabab serangan si Gajah teh mibanda kakuatan anu rosa. Asup kabeh jurus-jurus teh kana awakna eta si Jalaprang. Tapi mitra kaum dangu kenyataan mah di luar dugaan. Sabab si Jalaprang teh katinggalin tagen suguna kawas dipaku kana lemah. Teunggut kalinuan teh gedaganginan. Runtuyan panarajang eta si Gajah anu ngandung kekuatan anu rosa teh. Pangaruhna naon-naon. Ningali musuh natagen. Si Gajah teh kiwari naker tanagana. Nyobaan dina rajang hiuk jebrot giabuk garapak bangkieung. Sekali ieu mah awak si Gajah teh nyolonton. Sabab leungiteun musuhna anu geus pindah tempat. Macaweul ka luhur gerakanna teh cepet. Nyaho-nyaho. Kakeleber aya di luhureun eta si Gajah. Estu gerakanna teh hampangna keur teu nimbulkeun sora. Da eta we barang napak kana lemah. Awak si Jalaprang teh ngalayang kawas kalakai teu nimbulkeun sora. Lamun dina jago silat mah mibanda. Nya ilmu pangenteng badan nu geus sampurna.
Atuh si gajah gentak malikeun awakna suruntul kiapru rajang deui. Tapi harita teh si Jalaprang memeh eta si gajah nyuruntul narajang ka dirina. Tapi si Jalaprang keuat manehna teh necehkeun cekera kencana kana lemah. Hiuk cebrot ter aya kekuatan nu nyaliara mapai kana lemah. Karasa ku si gajah nu keur nyuruntul lumpat teh ngadadak ngarandeng. Sabab aya kekuatan anu teu katingali ngakibatkeun gerakan kandeg. Kawas anu dihadang bae kiwari karasa aya hawa tiis anu nyaliara kana sakujur awakna. Beuki lila beuki nyecep awak si gajah teh ngagibrig. Katirisan kawas anu kabulusan bae. Puguh we atuh nu nalajo kitu deden omay. Manehna ge kaget na kunaon cenah si gajah teh kawas anu gering panas tiris. Hai kunaon tinggal tuh geus si gajah ngagibrig kitu moal gering euy panas tiris. Nya kudu kateuing atuh euy lah. Nya keur tarung kalah ka ngagibrig kitu. Ketika anu kabulusan euy. Lah aneh aing mah. Kapan can ge nepi kana narajang gitu tah. Geus kitu. Hi kunaon atuh nya euy kunaon euy. Cek anu lalajo manehna teh kaget teuing. Tapi manehna teh musirkeun di perhatianan hayang nyaho nah naon cenah nu bakal karandapan saterusna. Beuki lila awak si gajah teh beuki ngakibrig bae. Atuh nu akhirna mah kawas anu beku. Si gajah teh ngajanteng we kawas patung. Di dieu mangrupakeun kahebatan si Jalaprang nembongkeun wawasena. Hawa tiis bisa disalurkeun ku ngan saukur nenjrag lemah. Mun cara jago silat mah lain ngan saukur tapak banyu beku anu ngaliwatan dam palingeun. Tapi sukuna oge bisa dipake narajang. Hawa tiis teh bisa disalurkeun kana lemah. Atuh den omay teh maneh coloho kaget. Aduh, kunaon sia gajah ngahulang kitu hasuk tarajang kunaon ngagibrig geus teh. Ngagibrig kunaon sia teh? Tongerakeun aing sia. Cek den omay harita teh. Bari gugup ningali hayamna saperti kitu mah. Nu lalajo ge eueuh anu teu colohok sabab nu tarung teh aneh cenah. Da eta we ningali si gajah ngadadak kandeg jeung ngagibrig, bari terus cicing teu usik-usik. Kunaon cenah euy hayam teh jiga nu gering panas tiris tu ayeuna mah tuh ngajatetan kitu euy. Kawas patung alah. Dan kunaon atuh? Kaserang penyakit tetelo atawa lain? Iya lain tetelo jang. Eta mah kaserang penyakit jantungeun meureun. Alah nya kawas jantungeun nya abah. Nya jantungeun eta mah. Tuh ngajeten we kawas patung ieu. Nya ceuk nah kunaonnya aneh atuh. Ih lain gering eta mah jeung lain. Bener jiga nama jantungeun. Cek saha bah jantungeun lain jantungeun jiga nama sukuna kacugak meureun. Matak ngarandeg baka tingku reuwas nincak cucuk atawa beling. Eta hayam teh nepikeun ka jantungeun tah kitu jiga nama. Tuh paeh nangtung jiga nama euy. Kitu di antara pamanggih nu lalajo mah. Den omay merhatikeun hayamna sarila-lila. Tapi bener we si gajah teh cicing, awakna kaku pikeun salilana. Ari geus dipariksa mah tetela si gajah teh geus paeh ajal binasa. Alah omay. Alah kunaon jang? Ceuk eta baladna den omay. Aduh kudu kateuing puguh gemang lah. Kunaon atuh si gajah teh kalah ka paeh nangtung kieu aduh. Teu nyangka mursi ngan sakitu aduh. Kudu ngalaman paeh teh pupuguh sia teh. Keur Adipati Suryalaga mah anjeunna teh bungah pin pisan. Satetela si Jalaprang teh unggul dina eta patarungan. Sabada geus jelas masih gajah teh paeh. Oge si Jalaprang anu unggul. Panata acara teh geus sacarita deui be. Nyaeta mang encos. Para wargi baraya sadaya parantos jelas si Jalaprang anu dinyatakeun unggul ku Girang Pangajen alias Juri. Sabab
Sabab si gajah teh teu bisa neraskeun di tarung alatan paeh teh pupuguh. Nya pokona mah si jala perang anu unggul cek nyarum hari teh bari manehna teh geus tag bae anu bakal keluar jadi juara teh nya eta si jala perang. Atuh nu lalajo teh surak da bener cek irang pangajian oge. Yen teh tela si jala perang dianggap unggul sabab musuhna geus teu bisa neruskeun di tarungna kaburu paeh. Bisa kasaksian kudu lalajo ayeuna mah yen teh tela hayam anu bibanda kaistimewaan anu hebat teh nyaeta si belut jeung si jala perang. Kitu deui si Jabrig jeung si belut. Da mah memang bener atuh. Sabab dina saterusna eta patarungan nu saterusna. Eta hayam nu opat teh tetep toleh unggul, bisa ngelehkeun lawan-lawana. Atuh kiwari mah pamilon teh kari opatan. Harita si Tarman jeung si Kudil nu pabaur jeung nu lalajo. Maranehana ge milu panasaran. Sabab kiwari mah pamilon teh kari opat. Alah Kang, rame geningnya eta hayam teh hebat. Pada boga kemampuan masing-masing, boga kaistimewaan masing-masing. Ayeuna mah kari opatan Kang. Tah. Kira-kirana saha tah anu bakal unggul jadi juara kahijina Kang? Si Kudil teh penasaran tumanya ka si Tarman. Da meureun di si Tarman mah geus dagok tapak genteng kadek, geus pangalaman dina urusan ngadu hayam. Euing atuh. Bingung keur kuring oge sabab pada boga kaistimewaan atuh, kehebatan masing-masing. Susah pikeun nangtukeunana atuh. Tapi tetep KBG kemampuan nama dihandapun si Ilug atuh. Nya Kang, ngan ieu mah cek akang we atuh nurutkeun pangalaman. Kira-kira hayam saha tah anu pangkuatna panghebatna nu kaluar jadi juara teh Kang? Hulang atuh si Tarman teh ngahulang. Rok teu kungsi lama nembalan deui. Ari cek akang mah di antara nu opat teh nu mibana kakuatan gaib. Nya si jala perang jeung si belut atuh kitu di si beluk. Ngan bae ari si beluk mah ngandalkeun jimat atuh mangrupakeun batu mustika anu dikongkorongkeun dina beuheungna atuh beda jeung anu dua si jala perang jeung si belut. Eta mah kawas anu kasandingan atuh diasupan kekuatan gaib. Jadi kitu nya Kang, paingan atuh eta hayam teh hebat. Mibanda ilmu-ilmu kawas jago silat bae nu araraneh. Atuh. Tapi eta kira-kirana Kang, kapan si saha eta teh si Jabrig hebat. Da eta si ihna ngandung warangan meureunnya racun. Tapi teu dibantu ku kekuatan gaib ukur ngandalkeun warangan unggul atau racun euy. Tah ayeuna mah kira-kira sok saha ieu anu leuwih hebat jeung unggul teh? Nya ku akang sok lah pilih atuh. Akang oge teu bisa mastikeun atuh, tapi nilik tina kaayaan mah si jala perang jeung si belut teh mibana kekuatan jeung kemampuan anu saimbang atuh. Kekuatan gaibna meh sarua atuh, hese pikeun nangtukeunana atuh. Oh jadi kitu nya Kang. Atuh ieu mah kudu disaksian we ku urang teh. Ngarah kanyahoan tah kumaha juntrungna eta hayam teh. Ya atuh. Ujang ulen haneut ieu. Belum ulen sok ujang tah bareulian heula jajanan ieu. Ulah mau cocoting kana ngadu hayam ujang. Keun we dangke ge. Diteruskeun deui itu. Ayeuna mah sok we tong ngantep beuteung taeun teh. Kesian ku ulen emak taeun teh. Alah cik mah ulena lah. Ieu mah angga ujang tah. Sok tanyokotan we da ulen asli tina ketan ieu. Dijamin PN ujang. Cik mah kuring ge hayang atuh bener. Jika memang eunah atuh dah belum ulen tapi bener itu ulen asli mah. Ih nya asli ujang ulen tina ketan sanes tina keton atuh. Sapiraku mah ngajual ketan palsu.
Atuh mah bisi bae ketam masuk atuh kapan aya masuk loba sagala ge dipalsukeun atuh henteu ujang mah ieu mah dagang ulen asli pek rasakeun ujang lamun ulena rasana lain ulen berarti lain ujang nya atuh mah piraku aya ulen rasa leupeut atuh mah atuh duanana teh antukna mah ngopi heula we nadahar ulen mani cacamuilan da ari di pakalangan mah saheulaanan mah can diteruskeun di acarana rek leureuh heula we cenah saacan neruskeun kana acara nu pokok dieusian laku hiburan sejen pikeun ngahibur para pamilon kitu deui nu lalajo sabab kiwari mah pamilonna teh kari opatan jadi geus nepi kana semi final mun istilah kiwari mah wanci teh geus sareupna tapi acara teh can diteruskeun masih kene deusih ku hiburan-hiburan ngan bae cenah rek dicacapkeun wae nepi ka peuting kayaan alun-alun rapang ku oncor jadi kayaan teh caang ulala joget tetep moyeg malah tambah rame wae hayang pada nyaksian kumaha jucungna eta acara kira-kira wanci sareureuh budak acara teh geus dimimitian deui Mang Encos jeung Nyi Arum teh geus naraek deui ka luhur panggung mok Mang Encos teh milaan carita ka para wargi anu sami lalajo acara pokok urang lajengkeun deui pikeun nangtoskeun saha anu bakal jadi juara anu nyandang juara kahiji dina ieu acara kukituna numutkeun hasil sawala anu bakal majeng teh nyaeta si Belut bade majunan si Jabrik mangga supados Kakang jeung Adipati sudah dipraja anu kagungan si Belut kitu deui Kang jeung Adipati Bayah supados majeng ka pakalangan tah kitu tapi panuhun kanu lalajo ulah dugi ka aya kaributan supados acara teh tetep kondusif ulah dugi ka riweuh sabab ieu teh penting kumargi supados kalancaran ieu acara teh dugi ka rengse oge ulah dugi ka aya tumpangan atanapi tarohan sabab lamun kalenyahoan ku keamanan tang tos bakal dihukum tah kitu cek eta Mang Encos atuh geur bae nu lalajo teh surak mani keprok jeung ting saruit sagala rupa kitu deui pamilon teh duanana geus maju ka pakalangan dua hayam geus diecageun malah geus pada adu hareupan si Belut mencrong neuteub seukeut ka si Jabrik nu katingali ngabalieur kawas nu teu kuat padu teuteub jeung eta si Belut sabab sorot panonna teh seukeut naker kawas anu nembus ke raja jantung tapi harita teh si Jabrik manehna miheulaan narajang garapak gapruk ceprot eta si Jabrik teh kawas embung ka piheulaan abar tapi sakitu ditarajang teh malah siihna anu ngandung warangan atawa racun teh keuna pisan kana anggahota badan eta si Belut tapi aneh we mitra kaum dangu sapana rajang teh teu bisa labas teu bisa nembus kahalangan ku kakuatan anu ngalapis awak si Belut awakna leueur atuh saperti hana we si Jabrik manehna oge ngabangkieu kabawa ku tanagana sorangan cek meh-mehan we ngajeng jehe tapi ribut mancuhkeun deui tangtunganana bari awakna malik linga garapak narajang deui kiwari mah leuwih garang jeung bayangan ngaturukeun sakabeh kamampuanana tapi estu pikeun si Belut mah eueuh hartina sabab tiap panarajang musuh teh nyoledat teu keuna teu bisa nembus kan awakna antukna masih Jabrik teh kawas anu geus putus asa di korona lok-lokan bakating kurung setanagana geus mimiti leuseuh ka kuras sedangkeun ari si Belut mah tagen we bari sajaga diri manehna teh pikeun nganti-nganti waktu pikeun males narajang alah euy tingali
Atau si belut mah bener lah sanajan ditarajang si Jabrik mibanda si anu hebat teh euy. Kawas anu aya racunan. Tapi teu bisa nembusnya euy. Duh eta leueur teuing awak si belut. Duh. Alah mun aing bisa leueur kitu, aduh jigana teh lah. Bakal digunakeun we. Tah jang naon sia teh. Lamun awak leueur digunakeun. Oh, aing meureun jadi jawara we lah. Jawara di lembur. Lah. Malaur gawe hoream. Ke sia mah. Leueur kawas belut teh maneh mah meureun lain dengan jawara sia teh ha. Mana mah halusna lamun leueur kitu. Pantasna maneh mah jadi ieu euy tukang sulap geura euy. Cik batur nah hari teh kalah kamoyok nu dia aduh hayam teh beuki rame bae. Sabe sanajan geus leuseuh tanagana jeung geus katingali gerakanna teh mimiti ngendoran. Tapi pikeun si Jabrik mah manehna leuwih hade ajal binasa daripada kudu mundur ngaku teter rajajaten ku si belut. Maneh terus ngarangseg ngasupkeun panalajangna. Ceker ken cakatuhuna sirih pirikeun titirih jebrod. Malah masihna sababaraha kali nyasar kana anggahota badan si belut. Ngincer-ngincer kalemahan, tapi tuh sakajur awak si belut teh dilapis kekuatan anu leueur pisan atuh. Soledat kebru atuh soledat kebru eta si Jabrik teh manehna labuh deui bae. Wantukna mah bakal tingku capek. Si Jabrik teh nepikeun ka ngudupruk atuh leuleuseuh. Pikeun si belut mah eta hal teh jadi kasempetan. Pikeun mungkas lumakuna eta tarung kia jeleng jurelat. Ceker kencana harita terek ngebabu kana hulu. Hiuk jebrod keo. Jabrik harita teh muncara jago silat pengajerit maratan langit ngociak maratan ciaga. Geus kitu mah kekerejetan ngusek paeh ajal binasa. Ulalajo harita teh surak cap teh lah si belut teh unggul. Hidup belut, oi belut, alah bener pokoknya masih belut mah hebat dulu. Moal eleh cek aing oge atuh siana teu percaya euy. Mane teu percaya ka dewek. Ujung ka si belut. Naon aya mane kawas tumpangan kali euy bisa ditawak ku keamanan sia. Cek saha. Dewek mah teh tumpangan euy. Mane tawe taruhan bikang lamun si belut eleh ngabagor dewek rek dibikeun euy. Gitu. Sia mah sugan mabok sia goblok. Kawana we karep sia. Kabogoh nepikeun ka ditarohkeun dasar lieur sia. Cek batur harita teh manehna teh. Atuh nu lalajo teh taya nu teu gogodeg teh tela cenah. Eta hayamna Adipati sudah diperajati anu lah si belut teh memang hebat luar biasa. Tumang encos jeung Nyi Arum geus ngaraceleng deui we ka luhur panggung. Aduh hebat si belut memang hebat. Eta duka teuing kumaha awakna ku leueur teuing nya. Para wargi sadaya leueur. Matak ti soledat. Aduh. Nuhun. Rupina anu unggul dina ieu patarungan teh nyaeta si belut dibae kagungan Kangjeng Adipati Suradi Praja. Kanggo salajengna anu bakal adu hareupan teh nyaeta sumohon nyaeta hayamna kagungan Adipati Suryalaga salaku anu kadua ieu acara sumohon bade nyang hareupan nyaeta si beluk kagungan ganku barjah. Ku kituna urang sakseni ku sadayana kumaha eta dua hayam anu bakal adu hareupan mangga ka Kangjeng Adipati kitu deui ka ganku supados majeng ka pakalangan. Cik Nyi Arum anu sarua harita teh. Atuh nu lalajo teh ger deui bae surak. Malahan leuwih rame batan tadi.
Da puguh nu lalajo teh kapan? Kalolobaan mah ti wewengkon Kadipaten Salaka. Anu di adipatian ku Adipati Suryalaga. Puguh we atuh ningali Kangjeng Adipati tos majeng ka Pakalangan. Nu lalajo teh keprok. Malahan mah surakting sarugit. Hidup Kangjeng Adipati lah unggul pokona mah. Si Jalaprang unggul Jalaprang. Ayo euy buktikeun yen maneh teh anu panghebatna euy. Main ngalehkeun hidup Jalaprang hidup. Hidup Jalaprang hidup. Hidup Jalaprang, hidup Jalaprang. Pokoknya mah Jalaprang marhiji ya, marhiji ulah ya duana ya nya. Kade ulah salah milih ya. Pokoknya mah Jalaprang marhiji. Ih, nya pasti we atuh euy. Si Jalaprang mah pasti bakal menang lah cik aing mah euy. Atuh harita teh katingali. Kangjeng Adipati Suryalaga tetos adu hareupan. Jeung ku Barja anu ngengelek si baluk teh. Ayeuna bagean kula pikeun ngadukeun hayam ieu si Jalaprang. Sok Andika geura ecageun eta hayam si baluk teh. Nya mangga si baluk teh bakal diecageun ku kami. Baluk, ayeuna usang hareupan itu si Jalaprang ceuk eta ku Barja. Cag atuh dia cageun si baluk teh ngan bae sakumaha biasa memeh tarung teh si baluk mah kongkorongok heula. Kawas anu keur ngabaluk bae sorana teh mani dilaeu-laeu. Atuh puguh we nu lalajo teh jadi kahibur. Sabab si baluk mah beda jeung hayam sejen. Kongkorongna teh matak aneh. Ari si Jalaprang mah tenang we nungguan si baluk teu narajang ti heula. Kawas anu lalajo jeung kawas anu nyeungsirikeun kana peta-peta eta si baluk. Atuh ari geus ngabaluk mah eta hayam teh mencrong ka si Jalaprang dua panon geus padu teuteub. Ter dina dua panon teh aya kakuatan gaib anu sumanding dina awakna si Jalaprang kitu deui jeung kakuatan anu kaluar tina batu mustika anu ngagantel dina beheungna eta si baluk. Dua kakuatan teh bentrok. Dua hayam teh can wakap narajang. Sabab masih keneh silih teu leumah. Silih temongkeun si mapangabaran. Dua pasang panon silih teuteub harita teh. Beukila beuki kuat. Katingali panona eta si baluk teh kawas anu kucap kiceup, kawas anu perih, teu kuat lila-lila padu teuteub jeung si Jalaprang. Atuh ari geus kitu mah mitra kaum dangu euleuh waktosna se. Keun heula urang tunda jajar carita si jelug hayam gaib dugi ka dieu nya, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mah nganuhunkeun tina saria perhatosan hapunten tina sagala kikiranganana. Atuh tong hilap di like, di komen, utamana mah di rojong ku di subscribe, di toel, subscribe-na mohon sareng di toel tombol loncengna mitra. Mang kalintang bingah pisan ku Bang Rojong Stadi sadayana. Supaya saudara mang tetap eksis dina naraga ngahibur ngamumule seni Sunda. Atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.